di mana boga kabingung ingin aya pemecahan permasalahan selalu datang ke Baitullah percayanya lagi muranteng di kolambu Baitullah bari memohon itu selalu Baitullah teh samarukna henteu dipercayai ku para kafirin percaya samarukna Baitullah teh diagung-agung diagung-agung ngan keagungan Baitullah teh akunyana keagunganana ditendenan arca-arca jeung patung-patung etalah orang-orang kafir orang-orang musyrik tapi tetap jana muranteng-muranteng ka Baitullah ngomongna Allahumma sarua Allahumma ka Allah sarua percaya nya ge agama Yahudi ke Allah Nasrani ke Allah agama teh pan disebutna aya agama samawi aya agama duniawi aya kitab samawi aya kitab duniawi ku Imam Qurtubi kan dijelaskeun agama Yahudi samawi Nasrani samawi Islam samawi tapi lamun agama Buddha Konghucu agama kitu Hindu eta adalah agama duniawi geus dibagi di tafsir ta'il Abu Jahal nyahoeun bahwa rombongan mukminin di deuleu bilangan-anangan saeutik kemudian teu aya persiapan perang nu araya di dinya henteu terlatih sementara Abu Jahal di dieu 1000 anu jelas terlatih pohara persiapan perang luar biasa rarasaannya lah pokona kajeun kumaha ge menang aing Abu Jahal jeung para pendukung-pendukungna keluarnya menghadap Baitullah bari nyekelan kolambu Baitullah ngomongnya ngadoa ka Allah Allahumma ansur alal junudain wa ahdal fiatain wa akramal hizbain wa da'un bima zikiro selalunya ngadoa eta pihartieunana ya Allah muga Gusti nulungan kanu pangluhur-luhurna di antara dua tentara sedangkan pangluhurna nyana Gusti pangnulungan kan nomor kedua pangnuduh-nuduhkeunana di antara dua golongan terhadap bangsa jeung umat nyana merasaan nyana nomor katilu Gusti pangnulungankeun akramal hizbain nu pangmulia-mulyana di antara dua golongan nyana memohon jang nyana geus di atas kertas cak nyana menang aing perang geus kitu Abu Jahal berangkatlah Abu Jahal setelah berangkat Abu Jahal neuleuh kaum muslimin mukminin ngan saeutika geus bakal dilalap jasa tetapi ternyata horenganan di luar konstatir di luar dugaan sebab mukminin mah dibantu ku malaikat tarurun di langit pertama 1000 kedua 1000 tilu 1000 deui ribuan malaikat bahkan kejadian perang Badar mah pedang kakarak dihulus doang musuh geus paeh tinjuan teu datang ge itu ngaguling bae eta perang Badar mah geus kitu eta panah dilepas set eta panah sakumaha aya mesinan neangan beheung urang perang kos kitu mah resep urang daek perang deui itu daek urang Masya Allah eta perang jadi kabehan mukminin teh kaget ieu perang kiamat cenah nya ieu perang aya tenaga anyar bahkan kadeuleu malaikat-malaikat tatur di samping kadeuleu aya suara-suara anu henteu dikenal teu wau
teu wau. Cak di luar naon cerita. Bukannya di luar mah tuh. Pokoknya sih mah ngopi belah. Saudara res. Tarai. Masya Allah. Termasuk Abu Jahal sakumaha nu kamari geus dicaritakeun. Ieu ayat diturunkeun teh untuk menggedor hati-hati para kafir. Digedor ku Gusti Allah dengan tujuan tahakum. Coba gedoran ieu teh coba kagedor apa henteu. Dimemeleh ku Gusti Allah. Diisin-isin. Maksudna jangan ngegedor hati kagedor apa henteu si para kafirin. Nah, ieu ayat untuk menggedor hati para kafirin di samping tahakum ngahinakeun ka para kafirin setelah sing galoler 70 tokoh kafir ngagoler waktu perang Badar. Naon aju deui mukminin model di perang Badar. Eta sakitu pedang datang ge kadanya karya jeker teu naon. Atuh nyana teu kudu nangkis. Cek mukminin hayo datang ke deui tah beungeut aing tah cenah. Hayo. Eta dikitu-kitu ge dikitu teh. Eta perang Badar model. Masya Allah, kan model batak sejarah mencatat perang Badar anu luar biasa. 28 Kangjeng Nabi perang anu langsung jeung Kangjeng Nabi disebut Ghazwah. Lamun perang tanpa Kangjeng Nabi disebut Sariyah. Selama hidup Kangjeng Nabi di Madinah 28 kali tandang Kangjeng Nabi perang, urang can sakali-kali aja. Kakarak demo ke kamari ke Jakarta nu dimaksud lain naon burasna doang. Kuari ge biasa aya keneh. Teu kan urang can orang perang. Bapak urang mah baheula ngalawan Inggris, ngalawan Belanda. Maot kena murtil, maot ditembak, maot dan lain-lain sebagainya jadi syahid bapak urang mah baheula. Memperjuangkan bangsa jeung negara supaya anak incu teh merdeka. Alhamdulillah merdeka urang. Ngan ngaranna doang merdeka. Ternyata ya di kungkungan negara-negara lain. Iraha dek merdeka nu aslina. Hanya orang-orang ahli tasawuf anu bisa merdeka zahiran wa batin. Zahirna geus dimerdekakeun melalui tangan Bung Karno, Bung Hatta. Secara batin merdeka patula patali jeung dunia jeung makhluk hiji bae ka Allah. Merdeka zahir jeung batin ngan ngomong doang urang mah. Tasawuf bae giliran ngariung teu diberkatan marah. Asa tasawuf kos kitu. Merdekakeun lawan kurang-kurang. Iyalah keistimewaan perang Badar dengan perang Islam luhur. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lal. Sebab di deuleu kawawanenan Islam melalui perang. Mun teu diperangkeun teu kadeuleu saha anu gagahna, saha anu berani, saha anu cowong sungutna, saha anu bener-bener teu teurak, saha anu bener-bener siap ka hareupan. Lamun teu diperangkeun teu nyaho. Lamun urang nyaritakeun tentang politik lah Jakarta teh yaho urusan politik, tapi urusan gagah urang mengakui Habib Rizik gagah. Urusan politiknya sabodo tah mah urang. Teu nyaho urang NU kos kitu, FPI kos kitu, HTI kos kitu, Kurun kos kitu, wallahu alam urang mah teu nyaho urang lembur urang mah. Urang lembur. Tapi urang mah neuleun nu gagahna we NU melempem. Ieu mah cak mata urang. Habib Rizik gagah mun teu didemokeun teu kanyahoan gagahna Habib Rizik.
mudah-mudahan dipanjangkan umur Habib Rizik diberi kagagahan anu luar biasa jiat sakitu mah cek urang gagah jasa aya 5 bae eunder ieu Indonesia teu sieun nya kasasa ge nya mah teu sieun nya mah kasa ieu mah urusan politik mah masa bodoh cak NU teh jangan begitu ini kan urusannya politik urusan sia mah urusanna sabodoh geus cak anu lain-lain misalna anjeun ngadukung ini mah urusan politik sabodoh aing mah lain neuleuh politik aing mah neuleuh gagahna titik geus sakitu dia sia mah teu gagah anu kadal dengan Habib Rizik aing mah neuleuh gagahna dong geus titik urusan politik mah teh jauh sakola henteu naon henteu aing mah itu cenah kos kitu mah sok loba omong ieu mah politik aing mah ngomong bae ja emang ngomong ge kagagahan dong geus sakitu geus lain ngomong politik urang teh jauh teh Pak saha bakal jadi gubernur aja geus di setting jaker kamari ge nu menang nama atuh pan Prabowo jadi settingan anu menang si eta bae ya politik mah geus kitu sabodo teh urusan teh politik aing mah nyahona teh bahwa Habib Rizik gagah titik geus geus sakitu ya jangan mah teu sieuneun ku sasanya mah teu sieun teu sieun urang mah pan lamun di hareupan ku jelema haju ngageter bae aya pada dia ge nu ngaku jago pencak ku kadal doang ngaguling ku kadal ku kadal ngaguling ai watak aing teu percaya jasa Masya Allah iyalah gedoran ti Gusti Allah sebagai tahakum terhadap kafirin in tastaghfiru faqad ja'akumul fath wallahu a'lamu bimuradih lamun aranjeun wahai para kufar minta keputusan hukum faqad ja'akumul fath jelas nyata bakal datang ke aranjeun kabeh putusan hukum ketika Abu Jahal ngadoa ka Gusti Allah ngadoanya lagi biasa Yahudi pada datang Allahumma ayyuna kana aqtalir rahmi wa atana bima la na'rifu fahinnahul gudat doa Abu Jahal ditalar ku sia ya iya pendek doa tapi mantap Allahumma hai Allah ayyuna kana aqtalir rahmi saha di antara urang di antara kami nu megatkeun kana rahmi jeung saha anu datang ka urang bimala na'rifu kalawan mawa nu teu dikajahokeun ku kami kabehan jelema anu megatkeun rahmi jelema anu ngalaksanakeun teu kajahoan menurut adat kami Gusti fahindahul godat rusak ku Gusti ke di medan laga nyana ngadoa ka Allah lantaran geus pede jasa bakal menang hiji nyana pede bahwa nyana adalah kekentong masyarakat nyawa sia kekentong pemimpin masyarakat pemimpin umat nyana kekentongna nyana pemimpinna nyanalah anu sok jambung-jambungkeun rohnya rarasaan nyana dengan munculna Muhammad pecah belah dianggap Muhammad pemecah belah dengan ayana Muhammad anak teu wauh ka kolot lantaran beda agama iyalah Muhammad pemecah belah dulur adi jeung kakak teu wauh iyalah pemecah belah tetangga jeung tetangga teu wauh iyalah Muhammad pemecah belah negara Mekah Jazirah Arab Nusir sakitu halimpuna dengan kedatangan Muhammad bawa agama anyar jadi pecah belah dianggap Muhammad sebagai pemecah belah percis kos kejadian kuari jelema anu ngabela agama dianggap ku si eta pemecah belah goblok meureun ieu mata asa perang Badar mata dijadikeun bae Badar 1 Badar 2
jerejak untuk itu aing mah kitu bae lah. Badar 1 badar 2. Jelema anu ngagugulukeun Al-Qur'an dianggap pemecah agama. Jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap itu tidak mempersatu negara jeung bangsa. Quran eta kan geus dijamin dengan Quran jelema bakal ngahiji dengan Al-Qur'an, jelema bakal gagah dengan Al-Qur'an, agama bakal luhur. Percaya orang ke Al-Qur'an buatan Gusti Allah, ciptaan Gusti Allah, kalamullah, percaya. Tetapi kunaon jelema anu ngaluhur Al-Qur'an dianggap pemecah belah. Percis kos ieu tah Abu Jahal. Tah deuleu ku sia tah deuleu tan mantak mawa kitab. Ya Allah. Cak teu mau kitab aing isina teh sia deui. Ngaji teu mau kitab, HP bae dibawa. Memang bloon kabeh ge. Ieu tah. Talar ku sia ieu doana ieu. Doa Abu Jahal. Allahumma ayyuna kana awqa lirrahmi fa ahinnahul ghadat. Allah saha jelema anu megatkeun kana sanak raket, kana kekeluargaan, hancurkeun di medan laga Badar. Muhammad maksudnya nama. Allahumma he Allah, ayyuna kana atana bima la na'rifu fa ahinnahul ghadat. Ya Allah, saha jelema anu datang membawa agama anu teu dikanyahokeun, megawa adat-adat anu teu dikanyahokeun ku kami kabehan. Ya de Muhammad ngawa agama anyar, adat anyar, kalakuan anyar, fahinnahul godat, hancurkeun ke di medan laga. Eta doa Abu Jahal diparake ku ari ku si eta. Saha cenah kieu si eta naon? Atuh mah rahasia. Si eta bela. Masyaallah. Etak cek Gusti Allah faqad ja'akumul fath. Maneh minta keputusan hukum. Wahai para kafirin, kufar. Nyata bakal datang putusan hukum. Putusan hukumna kumaha? Bihilakim man huwa kadzalik. Dirusak jelema nu memang bener-bener model tadi. Jelema nu tidak mempersatu yakni memecah belah. Jelema anu bakal itu dirusak ku Gusti Allah lantaran mawa agama anu teu pararugu. Agama teu pararugu teh Yahudi. Agama nu teu pararugu teh Nasrani. Kanjeng Nabi turun ke alam dunia diutus kita bagal agama teh agama anu penyelamat, pemersatu bangsa. Agama anu lurus menuju surga Allah. Nu lurus di pengkol-pengkol, nu bener di salah-salah. Ku hari di negara urang-urang lamun bener-bener nyaritakeun agama nu bener moal kebel, urang dipencit. Urang lamun ngaluhur-luhur agama, urang di negara urang di luar forum majelis taklim, nyaan urang gerak melalui partai jeung melalui organisasi. Wow, tinggal sebuah nama, innalillahi Haji Pendi telah wafat. Dan tidak ada mayatnya di laut, tidak ada di gunung, tidak ada, hangus. Beak, moal kuat itu. Tah ieu cerita Badar ieu mah kos itulah. Mantap cek Gusti Allah faqad ja'akum fath, bakal datang pemutusan hukum dengan dirusak maneh cek Gusti Allah. Kenyataanna bener dirusak. Masyaallah. Eta doa Abu Jahal kayak di fotokopi jangan diwiridkeun ku urang. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Nabor bin Haris mah ngadoana leuwih dahsyat tibatan eta. Di hareupeun Baitullah bari nyekelan muranteng karena Baitullah nyekelan nyana bari kikieuan di Baitullah ngadoana pohara jasa. Kumaha ngadoana? Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itira bi adzabin alim. Kita berdoa teu kira-kira. Gusti Allah,
lamun bener memang ieu Muhammad teh datangna bener ti Gusti, coba turunkeun batu di langit atawa siksa kami, tolol tuh coba. Kita doa kos gitu amat sih. Wiridkeun kan. Kuari ke dibaraca ku Nasrani ya dibaca Yahudi. Dia teu nganggap ke agama Muhammad. Teu nganggap